Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya, wanci nu kamari nganti-nganti mangsa nu ayeuna nyerengan sejak nepangan. Kukituna nyanggakeun salam pangabaktos ti putra Sunda kanggo wargi-wargi sadayana. Wargi-wargi sadayana disagedengeun urang silaturahmi oge urang tiasa nengal kaandahan alam kanggo mulangkeun katineung ka wanci nu kamari ka mangsa nu baheula. Mangga wargi-wargi sadayana kanu mireueus ka lemburna, kanu miwaas ka desana, hayu urang sasarengan tinggal kaayaan alam oge padesaan anu ayeuna kantun waasna. Wargi-wargi sadaya kalaresan ditonggoheun saung aya nu nuju ngadarama hayu urang taros nami ieu lembur supados urang langkung jelas terang oge kaayaan nami lembur nu aya di palih dieu. Wargi-wargi sadaya sakumaha nu kauninga ieu cai meuni curcor kieu aya ti pagunungan anu aya di Tampian nya. Istilah Sunda mah Tampian tapi pamandian. Ieu saung sawah paranti petani. Ieu wargi-wargi urang sami-sami taros ka ibu-ibu ieu palih dieu supados uninga. Juga darama Ibu. Dupi ieu teh daerah naon kalebetna? Gunung Sari. Kalebet desa naon, Bu? Karang Paningal. Kabupaten Ciamis nya? Kabupaten Ciamis. Oh, kecamatanna Panawangan. Oh, tos lebet Panawangan itu. Dupi ka palih dituna ka mana, Bu, ka luhur? Oh, Gunung Sari ka luhur na teh teras aya nu nembus ka Panawangan pan ka dituna. Oh, ka Calincing Panawangan ka dituna. Oh. Calincing Bojong dituna mah. Mohon. Desa Karang Paningal mah. Oh, mohon anu tembus teh ka palih teh ka Cikukuknya. Mohon ka Cikukuk. Oh, wargi-wargi sadaya ieu teh Kampung Gunung Sari atanapi lembur Gunung Sari, Desa Karang Paningal, Kecamatan Pandawangan, Kabupaten Ciamis. Wargi-wargi sadaya di Palihan Lebak aya bumi-bumi wargi-wargi urang nu masih kene katinggalna perpencilannya. Wargi-wargi sadaya sakumaha nu kauninga ku urang sadayana ieu ibu-ibu anu nuju talanur mapaesan alam anu endah nu matak waas matak nineung ka mangsa katukang dina mangsa urang nuju nyoreang di alam katukang. Wargi-wargi sadayana cag urang teudeun di handeulem sieum urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun namangsa datang insyaallah mugi kasampeur deui. Wanci nu geus nitah indit alatan mangsa nu ngajak pisah. Sakitu anu kapihatur di ieu lembur mugi janten pangbebrah manah kanggo baraya-baraya di mana wae ayana insyaallah dina dinten enjing urang tiasa patepang deui dina karya anu sanes oge di lembur-lembur anu sanesna. Wargi-wargi sadayana panutup catur pamungkas basa ti pribados ngahaturkeun wilujeng kantun kasadayana permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.